Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas genep ya. Mudah-mudahan mugi orang dipasihan kesehatan jeung kesabaran ya dugi ka ayeuna urang caatan tiasa lebet ka sakola. Urang sadaya masih diajarna PJJ. Ayeuna urang teraskeun materina nu kamari kapotong ku ulangan harian ya. Ya. Ayeuna urang diajar bagian D halaman 28 ya. Bagian D nyaeta nulis. Nah, dina bagian D urang kudu ngaregepkeun nyarita jeung maca ayeuna ya. Jadi sancana urang teh hidup teh ngaregepkeun atau merhatikeun terus nyarita di bagian C na teh maca. Nah, ayeuna urang di bagian D teh diajar nulis. Nah, nulis istilah padagangan, kalimat pagawean jeung paribahasa. Nah, ayeuna urang tingali dina nomor hiji ya. Nah, ieu aya istilah padagangan atau istilah perdagangan ya. Nah, coba ku urang sadayana ditengetan. Nah, di zaman kiwari mah sagala kebutuhan teh boh sandang, pangan atawa papan manika marahal hargana. Nah kecap eta teh anu dikandelkeun anu hideung eta teh istilah padagangan ya atau perdagangan. Sandang naon, pangan naon, papan naon ya. Nah ya, jadi hampir unggal waktu ya orang sok ngadangu atau ngagunakeun kecap-kecap istilah padagangan ya. Contohna misalkan contoh ya, harga barang mahal, dagang, tukang dagang, jual beli, duit, pasar, hutang ya. Terus bayar, nganjuk itu artinya ngutang ya. Kontan itu artinya cash jeung sajabana. Nah ya, jadi dina ti harga dugi ka kontan ieu teh istilah padagangan ya. Jadi arti dari perdagangan eta ya. Jadi istilah perdagangan teh aya sangkut pautna jeung perdagangan itu ya. Nah, terus nu bagian kedua nyaeta kalimah pagawean. Kalimah pagawean teh kalimah anu caritana mangrupakeun kecap pagawean ya. Jadi kalimah pagawean itu ceritanya itu kata untuk pekerjaan. Contohna budak keur dahar, anak lagi makan. Jadi kerjanya anak itu apa? Lagi apa kerjanya? Kerja dia lagi apa? Lagi makan ya. Nina ceurik. Nah, Nina lagi menangis. Jadi di sini nah itu kerja yang dia lakukan saat itu lagi sedang menangis. Bapak nuju macul. Nah, dikerjakeun ku bapak. Kecap pekerjaanna mana? Macul. Emak nuju masak. Naon kalimah pagaweanna nyaeta masak. Teteh nuju nyeuseuk. Nah, jadi mana kalimah pagaweanna? Iya, jadi kalimah pagaweanna teh jadi nyeuseuk ya. Jadi ieu contoh kalimah pagawean. Terus anu katilu ya. Jadi nu bagian kedua Bapak ulangi ya, Jadi kalimah pagawean jadi kalimah yang berhubungan dengan kata pekerjaan. Ya, jadi nu katilu
Ayeuna paribahasa teh nyaeta sarua jeung ibarat upama biasana baku dadaku jeung saterusna. Nah, jadi paribahasa itu adalah ungkapan melalui sindiran ya. Nah, contohna ya di halaman 30. Adat kakurung ku iga. Nah, naon tah? Adat kakurung ku iga. Jadi adat kakurung ku iga teh jadi kelakuan goreng sok hese robahna. Tah adat kakurung ku iga teh eta teh misalkeun aya murid kelas genep anu tara ngumpulkeun tugas jeung henteu miluan ulangan harian ya. Jadi adat kakurung ku iga teh jadi eta ya. Jadi ada murid kelas 6 tidak pernah ngumpulin tugas dan tidak mengikuti ulangan harian kemarin. Eta teh paribahasana adat kakurung ku iga. Nah, nu kadua nu B, bentik curug balas nunjuk resep nitah ka batur bari sorangan kudu kedul digawe. Nah itu ya, jadi bentik curug balas nunjuk teh jadi resep nitah, jadi dia suka menyuruh ke orang tapi dia sendiri males bekerja eta ya. Terus bagian ketilu, ngukur kakujur nimbang ka badan. Nah, ngukur kakujur nimbang ka badan ya. Ngukur kana kayaan diri sorangan ya. Ngukur kakujur nimbang ka badan. Jadi ngukur kana keayaan diri sendiri. Dia mengukur kepada dirinya sendiri ya. Keadaan diri dia sendiri, dia menyadari keadaan dirinya sendiri seperti ini, kekurangan dia seperti ini ya. Terus bagian D, lamun keuyeng tengtu pareng, lamun leukeun digawe bakal aya hasilna. Tah eta ya. Jadi bagian D mah jadi kelas genep teh nu sok rajin ngumpulkeun tugas jeung milu ulangan harian itu ya. Jadi lamun keuyeng tangtu pareng itu ya. Terus bagian E, najan dahar jeung uyah bari ngariung. Najan dahar jeung urang bari ngariung jeung anak rapi mah ngeunah bae. Naon tah artina eta ya? Ta paribahasa. Eta ya materi ayeuna ya. Orang diajar nulis nu kahiji istilah pedagangan, anu kadua kalimah pagawean, nu katilu paribahasa. Tugas ayeuna nyaeta dina pancen mandiri nomor hiji dugi ka 10. Urang nulis istilah padagangan ya, atau istilah perdagangan sambil diartikan misalkan ya. Itu tugasna Bapak antosan dugi ka dinten Kemis ya. Tugasnya Bapak tunggu sampai hari Kemis jam 12 siang. Untuk kelas 6 tugasnya Bapak tunggu sampai hari Kemis jangan jam 12 siang ya. Bapak tunggu tugasnya sampai sore ya, jam 20.00. Itu ya, atuh nuhun. Acan ditutup Bapak ya. Tutup ieu materi. Nucan ngumpulkeun tugas atawa ulangan harian ya. Nucan ngerjakeun ulangan harian Bapak antosan dugi ayeuna ya. Bapak antosan dugi ka jam 10 wengi ayeuna ya. Jadi yang belum mengisi ulangan harian yang ke minggu lalu, Bapak tunggu hari ini jam 10 malam karena besok akan Bapak rekap. Jadi ketahuan siapa yang belum mengumpulkan, nanti Bapak WA ke wali kelas, bila perlu nanti Bapak WA ke orang tuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.